Provinsi Bali, pertambahan kasus positif lebih 100 orang per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Abdi Pani Rahmayati, kelas 8B SMP Negeri 5 Kuningan. Mulana di awal tahun 2018, kirang langkungna bulan Maret datangna salsala ieu ka Indonesia. Nyaeta hiji ngaran virus corona anu munculna akhir tahun 2018 di kota Wuhan, Cina. Di Cina terus nyebar ke Indonesia. Awalna mah sakedik anu saurna positif teh. Mesti aya virus corona naik terus menerus, eta sadayana karubah. Dina diajar, sakola, bahkan sampai ke among oge ayeuna mah berubah. Diajarna online sareng sakola oge online. Dina awalna aya salah ieu, abdi teh ngarasa berat kana diajar online teh. Hijina boros kana ku kota, dua oge jahat artos. Salain eta oge, samenjak aya salah ieu, abdi sesah kangge among sareng rerencangan. Ngarasa jauh ti babaturan, damun among oge saurna teu kengingan. Pas awal salah ieu teh, salain sesah among, sesah oge kanggo meser kaperluan balanja. Komo pas masa lockdown, meser bahan kanggo masak oke sesah ka pasar, kusabab pasarna ditutup. Jadina, mun henteu meser di toko online, nya ngantosan jalmi anu nguriling icalan ka unggar rompok. Teu hilap oge, nurutkeun cariosan ti pamarentah nyaeta 3M, ngabasuh pandangan, nganggo masker, sareng ngajagi jarak upami nuju di tempat anu seueuran. Samasa sasalad ieu, seueur oge musibah anu kajentenan khususnya di Indonesia, dicatat di kompas.com. Di awal Januari nepi ke akhir Januari kacatet aya 263, nyaeta salah sahijina longsor di Sumedang Jawa Barat, banjir di Kalimantan Selatan, sareng bencana anu sanesna. Tahun ieu tahun anu urang kedah lebih tabah sareng kedah lebih giat oge. Tahun anu masihkeun seueur pelajaran kasadaya manusa. Rasa sareng kaayaan anu ku abdi alami pas diajar di masa sasaran ieu mah seueurna ku godaan kangge males-malesan, seueur ku godaan kangge mainan HP tanpa diajar, sesah oge kana paketan data. Tina eta urang kadang ngabiasakeun diri, kedah oge ngalawan hawa nafsu kangge henteu diajar. Tacan oge mun paketna abis. Tapi samenjak kadieuna alhamdulillah diajar online teh tos dibiasakeun. Mesti tepat tepang langsung sareng guru atawa rerencangan. Tapi nu penting mah tiasa dijaga terus, yen kesehatan urang sadaya tetep tiasa dijaga. Lamun upamina sasalad ieu entos leungit, abdi mah utamana hoyong sesonoan deui sareng rerencangan di sakola. Kusabab abdi mah ngarasa jenuh, bosen, oge salama ieu dirompok wae, diajar online wae, jadi lami kalamian asa hoyong sesonoan deui sareng rerencangan. Kadua, abdi mah hoyong upami sasalad ieu entos leungit teh sadayana rerencangan guru atanapi keluarga tetep sareha sadayana. Amin.